Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Haidar Apip diaparhan sim kuring ngadeg di dieu bade ngadongeng ngeunaan kuda anu hade budi. Dina hiji wanci aya sakadang mahung ekir manggis kolot ngaguler dina handapeun dangkal kai bari gegerungan. Kungsi sakabeh sato nu geus minangka nyeri ti manehna karumpul di hareup si maung nu keur gegerungan teh. Ceuk munding ah sia make gegerungan sagala rek nyambat ka saha pan eueuh nu nyaahin ka sia mah dasar sato jahat. Ceuk munding kitu sakabeh sato nu harita aya di dinya sareudi peda nempo kalakuan si munding kajaba sakadang kuda nempo satu lain galumbira teh manehna mah ngan uku naha bet sakadang kuda mah kalah gogodeg lain tejah tah si belang ku sampean pan harita si belo ditekuk cek domba kitu tembal kuda kaula mah lain hewa ku kalakuan si maung teh pan ayeuna mah kayana kan keur gering parna manehna teh keur sakarat sakedeung deui oge paeh kuduna mah kasato nu keur sakarat teh ulah dihareukeun kitu meureun ceuk batur teh rajin aya kawani kanu keur sakarat. Ngadenge omongan kuda kitu sakabeh satuna aya di dinya pating jalan rempe jeung pating laleos deui mulang ka leuweung masing-masing. Pesan anu tiasa dicandak tina carita eta nyaeta jadi jalmi ulah siga sakadang maung anu sok ngajahatan ka batur jeung ulah siga sakadang munding anu ngabalas kalakuan jahat ku kalakuan jahat deui. Arurang mah kudu siga sakadang kuda nyaeta ngebalas kalakuan jahat ku kalakuan baik sabab manehna nyaho sagala kalakuan di dina ieu pasti aya balasan hati Allah. Sakitu nu dipihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.